Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalayan taufik sareng inayah ti Allah subhanahu wa ta'ala, urang sadayana parantos berada di penghujung sasih anu mulia, nyaeta di penghujung sasih Ramadan. Atuh insyaallah sakedap deui urang bakal kadongkapan ku hari anu sangat dinanti-nanti, hari anu sangat ditunggu-tunggu, nyaeta hari raya Idul Fitri. Sing sabar Kang Usman. Sakedeng deui lebaran mah ulah buru-buru nelepon ka Allah lanan. tahan geus waktu mah kabeh ge pasti lebaran, teu kudu gurung gusuh nelepon ka Allah. Ya Allah, di akhir zaman manggeus rupa-rupa jelema teh saking ku bingung hayang buru-buru lebaran ku telepon ka Allah. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan urang sadayana sing diberikan kekuatan ku Allah subhanahu wa ta'ala, sing dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala tina berbagai akidah-akidah anu menyimpang tina ajaran Islam. Sebab Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan sekalipun untuk menentukan hari raya dengan cara nelpon ke Allah. Atau lamun nentukan hari raya bisa langsung nelpon ke Allah, geus teu kudu aya ru'yat, geus teu kudu capek-capek aya hisab, geus teu kudu capek-capek para ulama ngarang kitab anu sakitu naon geus beresna eta ilmu. Ya Allah, baru dipotong eta langsung ditelepon ke Allah. Hujahna hebat eta. Mudah-mudahan ka Allah subhanahu wa ta'ala sing diberikan taufik sareng hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng pamudah-mudahan seluruh amal ibadah urang sadayana, wabil khusus seluruh amal ibadah selami sasih Ramadan tikawit saumna, tarawihna, tadarusna, sedekahna, dan anu sanes-sanesna, mudah-mudahan sing aya dina panampian Allah subhanahu wa ta'ala. Sarengnya kitu deui atuh lepatna kakiranganana rumasa pan puasa teh bah hanya sekedar bisa nahan non lapar jeung haus doa. Ari panon mah keukeuh bae maksiat, nya kitu deui ceuli keukeuh bae maksiat. Mudah-mudahan sing aya dina panghampuran Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para mustami'in rahimahullahu ta'ala, di penghujung bulan suci Ramadan ieu jalmi-jalmi anu teguh keimananana, anu sungguh-sungguh ingin mendapatkan rahmat sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan semakin mendekatkan dirinya ke Allah dengan cara meningkatkan berbagai aktivitas ibadahnya, terutama ibadah non gitu iktikaf di lebat masjid. Ya paling tidak di akhir-akhir Ramadan ieu kaum muslimin anu sungguh-sungguh mengharapkan ampunan sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala pasti bakal sering berada di masjid untuk melaksanakan berbagai ibadah. Ngan sing hade ketika orang melakukan aktivitas ibadah di dalam masjid, ulah sampai aktivitas orang terkontaminasi, kacampuran ku perkara-perkara anu mengundang murka masjid ka urang, sehingga masjid teridaweun urang cicing di eta masjid. Emang aya cenah jalma anu teu dipikaridho ku masjid ketika cicing di jero masjid? Aya. Salah satuna jalma anu datang ke masjid tapi tujuanana arek nyolong keropak masjid. Eta mah geus jelas kabeh oge pada apa. Ngan aya selain ti eta tujuan nama bener arek ibadah ke masjid teh ngan
aktivitas ibadahna kacampuran ku perkara-perkara anu mengundang murka masjid. Contohna jalma anu datang ke masjid arek ibadah ngan kaselan ku ngobrol heula tentang perkara-perkara anu menyimpang tina hak. Seperti ngomongkeun tetangga, ngagoreng batur, ngagoreng pamajikan, ngagorengkeun istri, nah ieu bakal jadi jalma anu teu dipikaridho ku masjid. Sehingga saking ku teu ridho-ridhona masjid ka eta jalma, ieu masjid kuat naik laporan ka Allah kusabab teu ridhoeun ka eta jalma. Masjid nelpon ieu ka Allah. Jigana si bapak ieu maca hadis ieu. Wah, masjid oge bisa nelpon cenah ka Allah. Kemudian saya atuh meureun cenah kiai. Keraku teu bisa nelpon Allah. Jigana mah terinspirasi ku hadis ieu si bapak ieu. Ulah nurutan orang masing hade yeuy. Ade ente nurutan deui. Ulah eleh masjid cenah, masjid ge bisa curhat cenah ka Allah, bisa nelpon ka Allah. Keraku urang teh. Mana cenah hadisna anu menceritakan bahwa masjid bakal naik, bakal ngadukeun jalma-jalma anu sok ngobrol di jero masjid. Nah, insyaallah urang aoskeun hadisna nyaeta di akhir bab anu ka-11 keutamaan masjid. Insyaallah bab 11 ieu urang tamakeun dina kesempatan ieu. Di bab anu terakhir ieu pengarang kitab bakal nyampaikeun hadis hiji tentang jalma-jalma anu teu dipikaridho ku masjid, nu kaduana bakal nyarioskeun tentang amalan-amalan di jero masjid anu mengundang pahala sangat besar tanpa kudu capek wiridan, tanpa kudu capek sholat. Ieu mah can salat, can wiridan, tapi bisa menghasilkan pahala anu begitu besar. Naon wae eta amalanna? Mangga urang lajengkeun aosan urang dina bab anu ka-11. Samemeh ngalajengkeun biasa ciri khas santri memeh ngaji kitab ngopi heula. Setengah kelas deui Kang Asep. Sesa balik tarawih tadi, sesa buka ketak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu, bakal nararai masjid-masjid syakian halna bari ngadu bari curhat min ahliha tina kusabab pangeusi masjid. Masjid bakal naik curhat kusabab tingkah laku jalma-jalma anu aya di masjid. Tingkah laku nu kumaha anu bakal dicurhatkeun ku ieu masjid teh. Alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Nyaeta jalma-jalma anu sok ngobrol di jero masjid tentang obrolan-obrolan seputar duniawi anu menyimpang tina hak, anu teu dianjurkeun ku agama. Nah ieu sing hade ulah sampai membicarakan sesuatu anu tidak dianjurkeun ku agama di dalam masjid. Ulah sampai ngobrolkeun perkara anu menyimpang tina hak di dalam masjid. Sebab kelakuan urang bakal dilaporkeun ku masjid, sebab masjid teu ridho di tempat terido masjid dipakai ngobrol anu teu pararuh. Nah, ketika masjid curhat ke Allah tentang kelakuan-kelakuan jalma anu sok ngobrolkeun tentang dunia di jero masjid,
Fatastakbiluha, kemudian menyambutlah ka eta masjid ya saha al malaikatu, para malaikat. Fatakulu, kemudian eta malaikat ya nyarios, irji'i, wahai masjid, geus gara balik deui ayeuna maju, curhat anjeun geus ditarima, curhat anjeun geus didengar. Faqad bu'isna bihalakihim, sareng sungguh kaula ieu malaikat-malaikat tos dikirim untuk menghancurkan jalma-jalma anu sok ngobrol tentang dunia di jero masjid. Ieu sing hade ancamanana pikeun jalma anu sok ngobrol di masjid, ngobrolna anu tidak dianjurkan ku agama, ancamanana bakal dihancurkan ku malaikat. Bisa jadi hancur perusahaan orang, bisa jadi hancur pakasaban orang, usaha usaha berang penting, tapi resiko dapur tadaikeun terpenuhi bae ngan kurang bae jeung kurang. Usaha berang penting, tapi kabarokahanna eueuh ngan jueut bae nu aya, pusing nu aya. Tungtung nama nudingkeun depan ka Allah, ya Allah kunaon sih abdi teh usaha berang penting, ka masjidnya rajin teu cara batur, alhamdulillah rajin ka masjid mah, tapi kunaon usaha kieu bae, ulah akan nudingkeun ka Allah. Koreksi diri urang, siapa tahu urang sok melakukan perkara-perkara anu tidak layak dilakukan di dalam masjid, sehingga kerugianana balik deui ka urang-urang keneh. Atau bisa jadi hancur rumah tangga orang, hilang keberkahan di dalam rumah tangga, gara-gara biasa ibu-ibu sok curhat di masjid tentang kelakuan suamina. Biasanya ibu-ibu tak nu matak sing hade ka ibu-ibu anu rajin tolab ilmu ke masjid, usahakeun kunci eta mulut ulah sampai membicarakan perkara-perkara anu menyimpang tina hak dalam masjid. Sebab nurugina bakal orang-orang kene lebih baik diisi ku perkara-perkara anu mengundang pahala anu sangat besar ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana wae perkara-perkara anu bisa mengundang rahmat sareng magfirah Allah ketika orang berada di masjid tanpa melakukan wiridan, tanpa melakukan sholat, tapi orang bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya ketika di masjid. Hiji, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi, saha jalma anu ngahurungkeun lampu di jero masjid, biqadri ma yaduru fil aini, dengan seukuran cahaya anu ngurilingan panon. Dah mun zaman ayeuna mah meureunnan saha jalma anu ngahurungkeun lampu gedena sagede 5 watt, lam nazalil malaikatu, maka moal eureun-eureun eta malaikat teh astagfirullahu, mangmentakeun ampunan pikeun jalma anu ngahurungkeun lampu di jero masjid, madama zalika dau'u fil masjid, selama eta lampu teh menyinari di jero masjid. Masya Allah, nu matak ketika ningali aya masjid pegat lampuna ulah caricing bae, buru-buru bareulikeun lampu, samahal-mahal lagi lampu sih ulah kudu laporan heula ka DKM masjid, buru-buru bae ngodok kantong belikeun ku sorangan, pasangkeun ku sorangan supaya pahala lagi ku sorangan, gede eta pahalana ya Allah. Selama eta cahaya lampu teh nyaangan di jero masjid, malaikat bakal terus-terusan ngamang mentakeun ampunan pikeun urang. Masya Allah, iyalah kemudahan anu ku Allah diberikan ka jalma-jalma anu berdosa tapi kedul memohonkan ampun ka Allah. Allah memberikan peluang, Allah memberikan jalan anu begitu mudah
supaya didoakan ku para malaikat dengan cara ngahurungkeun lampu di jero masjid. Coba bayangkeun eta lamun lampu anu dibeli ku urang bertahan nepi ka 1 tahun hurung di jero masjid. Satahun berarti urang eta didoakeun ku malaikat. Nya kitu deui atuh jalma-jalma anu daek ngesian token listrik di masjid, nempo token listrik masjid geus ngek-ngekan buru-buru meuli. Ulah ngadaguan lapor heula ka DKM. Pa DKM itu masjid geus beak tokenna. Lah tibang oge masjid tibang oge token sabaraha duit sih? Belikeun bae ka konter buru-buru isikeun deui tokenna supaya caang deui eta masjid. Sebab sakumaha gedena lampu di jero masjid ari eueuh tokenan mah atuh kumaha hurung meureun. Nu matak insyaallah jalma nu rajin mangmeulikeun token, nu rajin ngeusian token jang masjid, ude pahalana eta. Kemudian naon deui atuh? Amalan anu mudah dilakukan di jero masjid tapi sangat besar pahalana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man basata hasiran, saha jalma anu ngabentangkeun hasir, anu ngamparkeun hasir. Naon cenah hasir teh? Wa huwal khashinul mansujul mafrushu. Ari hasir teh nyaeta bahan dasar anu kasar anu ditenun dijadikeun sebagai alas. Namun ayeuna mah karpet lah meureunna. Sajalma anu ngamparkeun karpet fil masjid di jero masjid, lam tazalil malaikatu, maka moal eureun-eureun para malaikat tastagfirulahu mangmentakeun ampunan pikeun eta si jalma madama dzalikal hasiru fil masjid, selama eta karpet teh berada di jero masjid. Masyaallah, eta kakarak pahala ngamparkeun karpet di jero masjid. Atuh komo lamun jalma anu mangmeulikeun karpet jang masjid geus sagede kumaha eta pahala. Iyalah keadilan Allah. Jalma nu mangmeulikeun karpet ka masjid dibere pahala ku Allah. Teu mampu cenah urang mangmeulikeun karpet jang masjid. Boro-boro mangmeulikeun karpet jang masjid cenah ieu baju budak jang lebaran kita kabareuli kabeh. Kumaha tah? Atuh urang bagian ngamparkeunana. Da geus ngampar cenah unggal poe oge tara digulungkeun. Atuh bagian sasapuna, bagian bebersihna. Masya Allah, iyalah adilna Islam. Jalma nu beunghar bisa mendapatkan pahala besar, miskin ge bisa mendapatkan pahala besar. Tinggal urang daek apa henteu ngalaksanakeunana. Kitu bae. Emang naon kitu pahala sasapu di masjid? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qadaratan, saha jalma anu ngaluarkeun kokotor, ai najisan tegesna kokotor berupa najis, au tahiran atawa kotoran berupa perkara atau benda-benda anu suci, minal masjidi di jero masjid, biqadri ma yaduru fil aini, sagede siki panon. Saha jalma anu ngaluarkeun kokotor di jero masjid baik berupa najis maupun berupa benda suci, gedena sagede siki panon, akhrajahullahu ta'ala min a'dami dunubihi, maka Allah bakal ngaluarkeun dosana anu paling gede di eta si jalma. Masya Allah, ngaluarkeun kotoran sagede siki panon dibalas ku Allah bakal ngaluarkeun dosa urang anu paling gede dina awak urang. Iyalah satu keuntungan pikeun jalma-jalma anu rajin sasapu di jero masjid. Nu matak sing hade ulah gararengsi sasapu di masjid, ulah gengsi ngepel di masjid, ulah mentang-mentang geus jadi ustad nepi ka embung nyapukeun di jero masjid-masjid aca. Daging si teh ih rugi amat ieu pahala nu sakitu gedena.
Kok diantepkeun begitu saja sih? Lamun seandainya orang bolak-balik ke masjid sampai sapeting 5 kali, setiap asup ke jero masjid orang sasapu geus sabaraha puluh kotoran anu kaluar ti eta masjid. Bayangkeun coba, lamun orang ikhlas menjalanina geus sabaraha puluh dosa-dosa orang dikeluarkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina awak urang. Wa fi riwayatin sareng dicarioskeun dina hiji riwayat, anna dzalika muhurul huril ain, bahwa ngebersihkeun kotoran di jero masjid teh, ngeluarkeun kotoran di jero masjid teh itu sebagai mas kawin bidadari. Coba eta ketika orang balik ke akhirat teh bebekelan mas kawin anu loba, jang kawin jeung bidadari engke, masyaallah. Ladang sasapu di masjid, ladang ngepel di masjid, orang bisa ngumpulkeun mas kawin jang bidadari. Wehehe, rugi nu matak lamun bung sasapu di masjid teh. Aya ieu cenah marbot digaji, atuh marbot tugasna. Kan ulah biakeun ku marbot atuh pahala teh. Sing era we, geraku engke ari marbot mawa mas kawin meuni loba, ari urang teu mawa hiji acan pan rugi. Wa fi riwayatin sareng dicarioskeun dina hiji riwayat, man akhraja adan minal masjidi, sajalma anu ngaluarkeun kotoran di jero masjid, banallahu lahu baitan fil jannati, maka Allah bakal membangunkan satu istana di jero surga. Masya Allah, iyalah perkara-perkara anu enteng dilakukan di jero masjid, tapi mendatangkan pahala anu begitu besar, mendatangkan keuntungan anu begitu besar pikeun urang nu daraek, nu rajin bebersih di jero masjid. Rawahu Ibnu Majah an Ibnu Sa'idin bi isnadin dhaifin. Ya hadis diriwayatkeun ku Imam Ibnu Majah ti Sayyidina Ibnu Sa'id radhiyallahu anhum kalawan sanad anu dhaif. Alah, geuning eta hadisna dhaif, cenah ka Herman baru mah semangat rek sasapu jeung ngepel di masjid ye. Geuning dhaif eta hadis. Hadis dhaif oge. Ari jang keutamaan ibadah mah, ari jang fadilah mah teu naon dipake. Mata ulah ragu. Keur mah kararadul sasapu di masjid teh ketambah-tambah ieu hadis embung dipake. Atuh bagi kararadul meureun. Ya paling tidak ketika ieu hadis dibacakeun, mudah-mudahan sing nimbulkeun gairah, sing nimbulkeun semangat pikeun urang kabehan supaya rajin bebersih di jero masjid. Sekalipun ieu hadisna dhaif, sing yakin pasti Allah bakal membalas jalma-jalma anu daek bebersih di jero masjid. Tong boro Allah, urang bae urang, ketika urang nempo aya jelema rajin amat sih, daekeun amat si eta jelema bebersih nyapukeun di halaman urang. Daekeun amat si eta jelema ngepel keras urang, pasti najan teu dipenta ge urang bakal mulian ka eta si jalma. Atuh kumaha di Allah anu Maha Welas, Maha Asih, Maha Rahman ka hamba-hambana, ketika ningali hamba-hambana rajin ngepel di masjid, rajin sasapu di masjid, pasti Allah bakal memberikan pahala sesuai dengan keikhlasan eta si jalma. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu aranjeun ulah ngajadikeun masajidakum kana masjid-masjid anjeun katuruki seperti jalan-jalan. Wa hadzal hadisu sareng ari ieu hadis sakitun fi ba'din nusakhi, eta dihapus atawa digugurkeun di sebagian naskah kitab Lubabul Hadis. Alhamdulillah, kalayan pitulung sareng taufik di Allah Subhanahu wa taala, sim abdi tiasa namatkeun bab anu ka-11 tentang keutamaan masjid dina kitab Tanqihul Qaul. Pamudah-mudahan sing janten ilmu anu manfaat sareng amal soleh pikeun urang sadayana.
Oge sim abdi nyuhunkeun pisan dihapunten anu saageng-agengna ka seluruh para subscriber anu sok setia ngikuti nyimak kana ieu rekaman. Wabil khusus sim abdi nyuhunkeun pisan dihapunten ka para santri, para asatid, para kiai anu sok nyimak kana ieu rekaman. Tangtosna selama abdi maoskeun ieu kitab teh seueur pisan kalepatanana daripada leresna. Mudah-mudahan hadirin sadayana sing tiasa ngahapunten ka sim abdi oge pamudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngahapunten kana sagala rupi kalepatan urang sadayana khususna kalepatan sim abdi. Oge anu bab ka-12 ieu insyaallah bakal dilajengkeun deui ngan duka tos lebaran atanapi memeh lebaran. Sim abdi nyuwunkeun pidoana bae ka sadayana pamudah-mudahan sim abdi tiasa istiqomah ngisi ieu channel ku berbagai pembacaan kitab kuning. Oge pamudah-mudahan para mustamiin oge sing istiqomah ngupingkeun ulah bosan-bosan urang sami-sami milarian ilmu pikeun nyampurnakeun amal ibadah urang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.